Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Wesi kuning, wesi kuning. Wesi kuning, dongeng Sunda Roman silat baheula nu kakuncara mangsana para jawara tandang makalangan, tarung patutunggalan, parebut umur, begal nyawa, marebutkeun hiji pusaka ampuh gegeman utama, jadi inceran para jawara mangsa harita. Wesi kuning. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina paceng kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku kateneung, silih payungan kaludeng. Naskah hiasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Saketika teu nyangka bakal papisah, belum member munggul tangkal pangharpa. Wesi kuning anu ilang dak dumadak riributan, indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya nyanggakeun Wesi Kuning. Wesi Kuning. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Waktu turangga dina waktu harita ngadayagdag ka tukang, lantaran dadana pisan anu ditembrag ku peureuk lawan, manehna meh-mehan ti jengkang lamun teu buru-buru narik suku katuhuna ka tukang. Tapi tacan oge weweg kuda-kudana. Peureuk Bah Janawi geus nyusul manten, turangga ngagentak ngagunakeun tenggelan kedetna. Deus, pigelang Bah Janawi dihanca satekerna. Tapi jeung tibatan ngejat mah manehna teh kalahkan nyebutkeun peureub kencana. Kukituna turangga dina waktu harita rikat ngajauh ngabarengan gerak suku katuhuna, ngagunakeun gerakan tajong kutawaringin. Jedak ngahancak kana kekemplong. Bah Janawi ngan ukur ngagige. Turangga dina waktu harita rikat mali jorelat kagigireunana, bari langsung dina waktu harita ngagempurkeun peureub katuhuna kana palipisan. Kalawan anu dibarengan ku gerakna peureub kenca dina gerakan suduk tunggal ngahanca kana iga burung. Bari angkeuhanana mah sakali ieu mah tangtu lawanna teh bakal nambru. Tapi kanyataanana leuwih-leuwih mata kaget pikeun turangga. Bah Janawi dina waktu harita ukur ngageser, bari terus males ku hiji gempuran anu geus moal boa ti hebateunana. Eta we kakara ku hiukna angin samberanana karasa maneh ngaheal teu beda ti nebakna angin laut dina mangsa katiga entak-entakan.
Malahan alus nate Turangga rikat dina waktu harita ngelalapkeun sirahna dina gerakan kunyuk nyumput. Gila badana kagigir nyerong sarta sakilat naker. Manehna geus bisa ngasupkeun tenggelan anu ngaruntuy dek ngahanca 3 burung jeung puhu ceuli. Ngan bae Bah Janawi memang nagesurti kumaha mamalana anu bakal karanapan ku dirina lamun seug manehna kabenangan. Kukituna rikat manehna ngajaul ka tukang bari satekah pola dek mepeg sirah. Turangga rikat dina waktu harita ngalego anu saterusna anu diteruskeun ku gerakan hap-hapinda sarta samemehna Bah Janawi bisa ngira-ngira gerakan naon anu saterusna anu bakal disinghareupan. Turangga kacida pisan cepetna geus bisa ngasupkeun jurus tajong kutawaringin. Bah Janawi ringes sarta paparah nama dampal suku lawan teh dek ditewak tapi di luar kamampuhanana lantaran gerakan dampal suku Turangga memang hesena keur dibendungna. Cekul gado Bah Janawi dina waktu harita benang disamber manehna ukur ngadang heak meusan nutu merapna ka Turangga beuki tambah-tambah bae ngaranjugna mireungeuh kahebatan anu jadi lawan seperti kitu. Tinimbang ragrang kalakah malikna rajang ku tenggelan-tenggelan anu matak mateni. Kukituna teu mustahil lamun Turangga sakali ieu mah make ngarasa seber oge eta we sakitu lawana dihancak ku tenggelan kedet jeung potong tunggal oge sigana teh teu dirasa pisan. Atuh dina prakna ayeuna manehna kapaksa kudu main atar lantaran daya tahan nu jadi lawan wedelna teu beda ti benteng wajah. Kukituna manehna jojoralatan teu wani ngarapetan. Mantong luluncatan sia Turangga. Buktikan dulu Andika teh turunan Wesi Kuning sia. Bah Janawi nyerowok deui bari terus dina waktu harita ngadeseh ka Turangga. Turangga henteu nembal. Perhatian anak terlepas nitenan gerakan-gerakan panarajang anu jadi lawan bari karasa tanagana geus mimiti leuseuh. Tapi Turangga satekah pola nimbangan panarajang anu jadi lawan ku gerakan-gerakan anu bisa diandelkeun. Tapi Bah Janawi teh tetela lain pitandingeunana. Memang dina tingkat pangabisa nu dibarengan ku kacepetan jeung kakesitan bisa jadi Turangga teh aya onjoyna lamun teu bisa disebutkeun satingkat oge. Tapi daya tahan kekuatan sarta daya tahan badan mah Turangga teh jauh pisan tinggaleunana. Komo lamun dibandingkeun jeung kekuatan batina Turangga teh teu nepi saeutik-eutik acan. Memang Bah Janawi teh hiji dedengkot anu geus eusi luar jerona. Sedangkan Turangga ayeuna geus kacida ngendoranana
Hal ieu teh geus cukup pikeun Bah Janawi jadi hiji kasempetan anu memangna keur didago-dago. Dina waktu Turangga ngoleab ke belah katuhu pikeun nyingkahan Panarajang, Bah Janawi ngagebikeun dampal sukuna dina gerakan sah bandar anu tumrapna ka Turangga ngoleab deui ke belah kenca lantaran disangkana disusul tepus. Tapi kalawan teu disangka Bah Janawi miheulaan luncat kana lolongkrang anu bakal ditincak kudu jadi lawan. Puguh we barang cerek Turangga nincakeun dampal sukuna geus disampakeun manten tenggelan ngahancak kena puhut ceuli. Geus kitu dipindo ku tenggelan kepeng ngahancak iga burung. Turangga dina waktu hari tengah regung sarta badana ngaheungge. Tapi sanajan kitu manehanana masih keneh bisa jingkrak pikeun nyingkahan Panarajang anu jadi lawan. Orokaya Bah Janawi saeutik oge tepisan mereka sempetan pikeun Turangga dina waktu harita nyenghap nyingkahan Panarajang. Turangga terus dihujanan ku tenggelan-tenggelan anu teu bisa dikepeskeun deui. Jerat-jerot ngahanca palipisan jeung carehamna muka rasana leuwih nyeri sarta peuri anu dibarengan ku rasa panas anu nyaksrak ka sakujur badana. Sedangkeun getihna geus ngale ngabeuleug geunder tina irung jeung tina beungeut. Tapi tetela daya tahan Turangga teh estuni matak ngagetkeun anu jadi lawan. Sakitu kaayaanana geus kacida pisan parahna. Manehna masih keneh bisa maksakeun males narajang. Dina waktu dek ditimpah deui rikat manehna dina waktu harita jingkrak. Tapi gerakanana memang geus kacida kakuna. Balukar ngarasakeun kanyeri sarta badan anu karasana ngahiap panas teu beda tinu anu diduru. Teu burung we tak-takna kabeunangan dihancak ku tenggelan anu matak ngalumpuhkeun. Ari cedak gerung Turangga ngagerung deui. Kontan harita keneh oge badan Turangga ngarempeyak cedak deui dihancak sirahna pisan. Sabot manehna dina waktu harita ngaragrageun getih hirup bruk bae ngarumpuyu leungit budi ilang daya kaya tangan pangawasa. Kakara sakali ieu mah manehna kudu ngarandapan eleh mutlak kudu jadi lawana. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Tamat si ayeuna mah Turangga hempe gara samat indung bapa lantaran ayeuna nikah daek teu daek bakal disampurnakeun deuleusnya ku dewek dina waktu ayeuna. Bah Janawi ngagak-gak bari ngajengkatkeun dampal sukuna anu maksudna dek ngahanca sirah Turangga. Memang kitu angkeuhanana nu dilakukeun jeung lahiriahna nu dibarengan ku hate anu ujub takabur. Yen anu jadi lawana moal bisa nyelametkeun deui dirina. Tapi kanyataanana memang pasaliana ker ejeung kanyataanana manusia ngan ukur bisa ngarancanakeun sedengkeun kaputusanana sagemblengna aya dina kekawasaanana zat anu maha kawasa nyatana Gusti anu agung. Saperti kaayaan Turangga dina waktu harita sabak beken sirahna bakal dihancak ku dampal suku. Tapi dapuguh tacan tepi kana pastina tacan nincak kana ugana manehna kudu binasa. Ngadada harita aya nu ngolebat sarta langsung ngebelesat ka hareupeun Bah Janawi. Jebron dada Bah Janawi dina waktu harita teu beda anu diseundak. Wah, manehna kontang ngagerung bari badana ngagedebut satakerna.
Tapi koregat harita keneh manehna hudang deui. Jerat nyampe kanu geus ngalakukeun peta ngabongohan. Sebrut ngadiuskeun pereupna nu anyar datang teh tetela geningan tayalian Aki Abiasa ngakukur ngadengdekeun sirahna karawak bigelang Bah Janawi dina waktu harita ditewak ku leungeun kenca. Sebrut Bah Janawi ngadiuskeun pereupna anu sabelah deui, tapi ieu oge rikat ditewak ku leungeun katuhuna sarta ngan poreat bae badan Bah Janawi dina waktu harita dijungjungkeun semu anu hampangna ker kalawang dibalangkeun kebut ragragna anggangna ker. Koregat manehna hudang deui tapi teterusna rajang. Manehna dina waktu harita kalahka terus ngabelecek ngejat ngajauhan lantaran pamikirna kakaraku sakitu oge manehna geus boga ijiran yen jalma anu ngabongohan ka manehna teh tingkat pangabisana geus yakin aya di saluhureunana ditegenan oge geus tangtu moal kuat. Geus karuhan Bah Janawi tetembong deui jirimna. Aki Abiasa ngagentak muru ka turangga ari breh teh teu kira-kira Aki Abiasa ngahlasna mireungeuh kaayaan turangga teu sirikna guyang getih. Rangga dedeh teuing jalu. Aki Abiasa ngagentak nyangkeh punduk turangga. Turangga humarurung nyah panuna beunta ret kanu keur nyangkeh sidik teu kapalingan mana horeng guruna pribadi. Turangga maksakeun cumarita bari dibarengan ku ngajemangna Cipanon anu ngegarendang dina bibir panonna anu ceuleuyeuk surem. Nya Aki jalu saha nu tadi kungsi jadi lawan hidup terangga. Aki Abiasa nanyakeun. Carios nama Pak Janawi di Kertasari Aki. Janawi pantes atuh hidup moal tahan turangga kutan teh manehanana nya. Nahan naon anu jadi lantaranannya. Carios nama ngahaja nuju maluruh abdi sanggem nama sejak mangmaleskeun ka nyeri muridna kawuh deui abdi teh dianggapna katurunan si Wesi Kuning Aki. Nah kungsi hidup peributan jeung muridna. Kentos Aki nyeta sareng kidaspan nuku Aki kantos dicarioskeun teh Aki. Kitunya tetela Ki Janawi teh masih keneh ngagugulung kadugalan. Memang manehna teh salah saurang lawan Aki mangsa baheula turangga. Wawasenna cukup tangguh nu mata pantas hidup moal nendeng turangga. Leres Aki manehna teh teu kinten abotna. Memang tapi teu naonnya itung-itung pangalaman pikeun deui hidup
Kek lanan Aki Abiasa nyarita kituna teh bari jeung ngagoledakeun sirahna Turangga kana tane. Geus kitu kojengkang manehna indit ari ngarongheap deui geus mawacai dina daun tales diterokeun. Gek diu nyang hareupan anu keur ngagoler sanggeusna sawatara jongjongan reup Aki Abiasa meuremkeun panonna hatena munajat ka pangersana nu maha kawasa jumerit dina ati sumambat ka mantenna bari ngadoa neneda supaya Turangga disalametkeun. Sanggeus sawatara jongjongan nyah Aki Abiasa beunta cai anu dina daun talus teh dina waktu harita hek diusapkeun kana beungeut anu keur ngalempreh. Tetela Aki Abiasa teh lain bae pinandita sabar darana nya soleh nya tawakal tur luhur ilmu panemuna panedakna diijabah ku pangeran. Harita oge dadak sakala Turangga bisa ngobahkeun awakna. Rasa nyeri perih anu nyaksrak di sakujur badana ngadadak musnah kasilih ku nyecepna cai paripurna anu nyegerkeun sakujur awakna. Sarta harita keneh oge manehna ngorejat hudang. Bruk manehna nyuuh kana lahunan Aki Abiasa anu saterusna sumegru bari ngarawu dampal suku Aki Abiasa. Dedeh teuing jauh jamakna lalaki manya ieu teh memang mangrupa cocoba ti pangeran pikeun nguji ipis jeung kandolna kaimanan urang lantaran ku nafsu mah pasti hidup teh nya hayang males ganyeri tapi kitu betah teh teu hade ka bina-bina jauh. Memang manehanana kudu disanghareupan deui. Jadi maksude supaya bisa beru sarta manehna daek ngeureunnan tina sagala kalakuan anu maksiat nya Rangga. Kitu tah Rangga. Kaldi meureun nya ku hideap. Kahartos Aki sumangga sadaya piwejang Aki sejadi estokeun pisan ku jisim abdi Aki. Turangga janji ke Aki Abiasa. Syukur lamun gitunya. Ayeuna geus kuat kira-kira nah. Turangga dina waktu harita bari jeung ngagerakeun leungeunna. Lain di kamana atuh ayeuna teh? Hidup lumaku Turangga peuting-peuting. Maksad teh bade ka dinya tah kararompok papiong Aki bade mendakan pun adi bari sakantenan abdi teh mapageun Yuda. Iya Jumat tuari geus ngarasa kuat mah omatnya jaluk carita agi anu cikena kudu diregepkeun ku hidupnya. Tangtos Aki dupi Aki saya tosna bade lajeng ka mana? Ngahayawe hayang kadieu Aki teh nya pepaingan merenyeng hate teh da buktina dengan hidup keur ngarandapan musibat jalu. Bilih bade ka paguron atuh Aki mangga urang sareng abdi. Keun bae engke deui jalunya jung we dek indit ka pepiong mah keun Aki mah dek balik deui we nya. Aki Abiasa henteu nunggu jawaban heula corelat baik manehna kanu bala. Sakedeung oge les jirimna teu katembong. Jigana kitu sote tapi ari saknyana mah teu ingkah jauh. Maksudna dek ngabarengan Turangga ti kaanggangan lantaran hatena ngarasa curiga bisi Bah Janawi ngurunyung deui. Maksud tadi mah geus hangkeut naker. Turangga teh dek nyelang balik heula ka lembur geus ngarasa sono kanu jadi indungna bari sakalian
nganterkeun Sawitri, tapi ngadadak kudu nunda deui rencanana lantaran nyumponan pamentana Aki Abiasa dek ngagembleng deui Turangga pikeun ngaronjatkeun deui tingkat pangabisana katut daya tahan badana. Ieu teh daya lian lantaran naon-naon ayeuna anu geus kapimilih ku Turangga tetela masih keneh loba kakuranganana. Buktina manehna nyata-nyata teu kuat nahan wawasena Bah Janawi. Mangka-mangka kapan Bah Janawi teh perlu diperuhkeun supaya kalakuan dugalna ulah nepi ka Totoloyo. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Tina perkara Turangga ngaranapan kasoran ku Bah Janawi kasasaha oge teu dicaritakeun iwal ti kayuda saurang lain lantaran ngarasa era, tapi anu dijaga teh bisi matak nyentarkeun babakuna mah ngingetkeun ka Inten Sari jeung Sawitri bisi aya matakna anu teu hade. Mana pantes waktu Pajarot, Toharja sarta Suminar ngadongdon kagoha bari rerencepan Turangga teh luput teu bisa kapanggi kungsi ngadatangan sedatapa tapi alusna madbia kacida pisan cingceungna kakara rentang-rentang oge anggang kene manehna katut Sawitri nya kitu deui ekania geus ting belecet ka kebon anu pernahna rada anggang ti imahna. Memang aya talatahna ti Turangga mun aya nanaon anu matak ngaributkeun sabisa-bisa kudu disingkahan. Sanggeus Turangga dianggap cukup ditambah ilmu penemuna kakara manehna jeung Yuda kaidinan ninggalkeun puncak Gunung Wayang anu diburu-buru teh nyaeta ka Paguron Goha sakalian dek bebeja yen dek nyelang heula balik ka lemburna. Ari heg teh Inten Sari bet hayangeun milu kabeneran deui dijurungkeun ku Pajatira bari sakalian ngahiras ka Mangastahiam supaya ngabaturan. Geus kitu mah bring bae opatanana ka Sedatapa dek nyampeurkeun Sawitri. Geus kitu dasarna kudu riributan tacan oge nepi ke tempat anu dituju. Ana rong heap teh rombongan Pajarot moprok di satengahing jalan. Memang maranehanana teh maksudna dekagoha pikeun ngintip-ngintip Turangga pangpang namah Toharja anu teu oleh ngarasa panasaran hayang geura adu hareupan jeung Turangga. Atuh anggang keneh oge Pajarot geus ngabejaan puguh we tumerapna ka Toharja teu beda ti nu nimu manggi. Atuh Suminar jol-jol kusiwal bae amarahna bijil bakuna mah mireungeuh Inten Sari anu harita lempangna rerendengan jeung Turangga nu ngajadikeun hatena ngaheap panas. Pajarot Yuda ngan teu kahartina teh bet bebarengan jeung Suminarnya. Turangga semu-semu ngaharewos nyaritana teh Teu kudu kaget. Biasana buaya mah ngahijina teh jeung bayawak. Yuda nambalang bari ngahehe. Inten Sari mairan nyikiki bari jeletot nyiwit kana leungeun Turangga. Puguh we Turangga nepi ka ngagurubug. Dan naon itu cenah? Naon ari Inten? Turangga ngalede bakuna mah ngarasa reuwas. Jol-jol aya anu ngajeletot kana leungeunna. Itu tinggal patilasan. Inten Sari ngahihi bari ngarindat ka Palebah Suminar. Puguh be tumerapna ka Suminar matak nambahan beuki ngaheap
mirengeh Turangga jeung Inten Sari kawas anu keur hotel. Jika pisan mah panas kamanehanana kukituna teu anta parah deui belesat bae manehna dina waktu harita nyampe geus teu make deui tatanya sebrut bae manehna ngirimkeun peureuhna ka Inten Sari. Toharja atuh barang mireng suminar ngabelesat sabrut baik manehna oge nuturkeun langsung narajang ka Turangga. Sedangkeun Pak Jarot hari tapi pilueun ngagentak dihadang ku Yuda ngan Mang Astahiam anu teu kabagean alas teh manehna kapaksa ngan ukur nyaksian. Bangkelanan dapet guru gusuh teuing ieu teh. Turangga ngagentak cingkrak hilek manehna nyerong ya pereup kencana Jojo nyayang kana pale pisan. Yes. Pigelang Toharja dina waktu harita dihanca ku tenggelan dampaleungeun. Sarta kakara oge Toharja dek ngajaul ka tukang dampal suku ka tuhu Turangga dina gerakan tajom ku tawaringin geus ngajekuk manten nyayang kana kekemplong. Anu tumrapna ka Toharja kakara segeprakan oge geus ngajurah roh. Pantes kitu nate mangka-mangka kapan ayeuna mah Turangga teh geus beda deui tingkat pangabisana lamun dibandingkeun jeung kaayaan sababaraha bulan anu ka tukang. Atuh ari tumrapna ka Toharja mah jadi tambah ngabudael amarahna. Pang-pangna mah manehna teh rada cileureun nu mata jol-jol kabeunangan bae kudu jadi lawanna. Kukituna koreja manehna hudang deui sarta geus teu kudu mikir dua kali Toharja dina waktu harita ngegempurkeun peureupna anu maksudna dek ngahanca cukang irung. Turangga rikat cingkrak bari meupeup ku tenggelan kedet. Tapi Toharja dina waktu harita teu eleh rikat sret manehna narik deui leungeunna bari mapak leungeun Turangga anu keur ngaheat tadi ditewak sarta dicentok nu tumrapna ka Turangga jol-jol nyolontod we jiga anu deuk ti kusru. Sok padahal kitu peta teh sanyana mah ukur mangrupa gerak tipu pikeun ngebadugeun sikuna kana hulu angen. Sedangkeun leungeun kencana geus ngaheat dek ngahanca puhu pingping ngan bae Toharja cukup awas manehna rikat dina waktu harita ngageser robah kuda-kuda leungeun katuhuna ngaheat dek meupeuh siku. Sedangkeun tuurna ngajaul dek ngabeset dada lawan. Ayo lawan. Tapi Turangga oge teu bisa katipu atah-atah. Sakilat manehna mundur brek depok ngagunakeun gerakan galudra ngupu. Toharja terus nyuruntul bakuna mah ngarasa kagok naker upama seug nyandet gerakanana. Anu akhirna ceku dampal suku Turangga dina waktu harita ngahanca kana pigelang. Toharja dina waktu harita ngagero bari leungeunna ngerepeng. Sabot kitu Turangga rikat dina waktu harita ngajorela sebrut peureub rencana asu. Toharja cingeus dina waktu harita ngagerakeun leungeunna pikeun nakis tapi manehna katipu atah-atah lantaran tonjokan Turangga ngadadakan deg
tapi perep katuhuna tembok ngebelesur sarta teu bisa dibendung deui lantaran kacida cepetna. Ngahancap pali pisan jebrot. Ayeuna mah perep kencana nyayang kana cukang irung. Bareng jeung eta perep katuh turangga geus asup deui ngagunakeun jurus suduk tunggal. Nunjal kana hulu angen. Perep kenca mindok kana pali pisan disusul kebesetan tuur kana hulu angen. Urut dihancap perep oge karasa kene lain deui seueulna ayeuna ditimpah ku tunjelan tuur kontan harita kene oge toharja ngagerung ngabarengan badana anu ngageblak ka tukang. Sedangkan Suminar anu keur patutunggalan jeung Inten Sari lain deui untuk nguyukna bubuhan patelakna teh lain kakara sakali dua kali. Kukituna kumanehna geus kaijir kumaha gerakanana sarta nepikeun ka mana tingkat pangabisana. Eukeur mah memangna Inten Sari teh beunang disebutkeun geus kungsi diragrageun. Atuh sabalikna Inten Sari sanajan bener keur waktu ka tukang mah manehna kungsi diragrageun ku Suminar. Tapi ayeuna mah beda deui. Ngaran-ngaran anak jawara piraku we upamah teu terus digembleng ditingkatkeun deui pangabisana. Kukituna kaharti upama seug ayeuna Suminar make rada kakalabakan segala rupa. Gempuran-gempuran Inten Sari estuni mata kawalahanaker lantaran datangna teu beda ti hujan silantang butbet taya mingekna ngahancak kana sasaran. Duta Suara Karawang 102,2. Waktu Suminar ngolebat ka kencaeun Inten Sari nu maksudna dek nyusun panarajan ti gigireunana orokaya anu dek diincarna cukup ringeus bareng jeung nyebutna perep Suminar anu dek ngagedor kana careham. Inten Sari ngagentak mundur salengka los gempuran Suminar ngan ukur bisa ngahanca angin. Bareng jeung eta Inten Sari dina waktu harita ngagentak ngangsorot gendei awakna ka hareup anu dibarengan ku gerakna leungeun katuhu sajalan jeung gerakna leungeun kenca. Pigeulang Suminar dihanca ku potong tunggal. Bareng jeung eta kaot dampa leungeun Inten Sari anu belah kenca nyayang kana pipi. Suminar dina waktu harita nyarekan bari ngagentak ngangsorot geundeungeun kencana deuk nyakar beungeut Inten Sari. Tapi Inten Sari rikat ngajoralat ka hareup. Nyerong ngenca tenggelan kepeng leungeun kenca ngahanca pepeuteyan Suminar anu belah kenca. Suminar ngagentak malik nyerong ngabarengan gerakna pereup katuhu ngadius deuk ngagempur beungeut. Inten Sari rikat ngalalapkeun badanna. Suminar ngahanju bari panona burial boncelik lantaran kudu angeuna pisan dina waktu harita beunang ditoto. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang runtut raut jauh ti
Naskah Yasana S. Sukanda, Panutur Catur Mang Inoy, Pangreka Sora Dery Sanjaya, Pamirig Musik Rendika MG, Tembang Carita Zahira Ramadhani, Produser Ajang Gita Noviana, Produksi RMG Record. Saketika nyangka bakal papisah. Bulan nyamar munggul tangkal pangharpan. Usik kuning anu ilang dak dumadak riributan. Indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.